Punten heula sakedap punten. Anu bade murus sawer sok anu nuju tuang enggal tuang nanya bilih hingke oh pas disawerkeun ibu nuju tuang kena ke piring anu dialungkeun. Kabita aku duit jeung ku permen. Hatur punten. Hatur punten kasadayana sok bilih aya para pemuka agama semohon santriwan satriwati Bapak Ustad, Bapak Kiai, Bapak ajengan, para ulama hatur punten. Sawer mah ieu mah tradisi adat Sunda. Teu aya dina Al-Qur'an, teu aya dina hadisna, sakadar tradisi nya. Kasep bager anaking dangukeun Cep Andi Neng Sinta semuanya wengi parantos dibejer beaskeun ku Mang dina raraga ngeuyeuk seureum hartosna sawer teh nyaeta panginten ngemutan kanggo hidup di mana engke hidup tos kagungan rizki anu leuwih sing bisa ngawur kadulur sing bisa mere kabaraya utamina para kaum duafa fakir miskin yatim piatunya gelisnya kasepnya tah mamah sareng apa rek nyawerkeun artos anu siga kieu aya duit receh jeung duit kertas kan duitna laleutik 2000 5000-an nya meuni karunya teuing karunya mangno ka panganten rek milu nyawer sumohon dah. Ieu ibu bapak kaduh nu kieu teh nyawer karunya ka anak karunya ka incu ai duitna duit leutik tah ai nyawer nu kieu nya sok kadarieu tah insyaallah ieu mah khusus ti mangno insyaallah aya 300.000 Bu mohon sing bisa mereka baraya utamina para kaum duafa fakir miskin yatim piatu. Aduh subhanallah kela sakedap akoh parantos siap parantos kela ngantos heula Kang Gonjales alhamdulillah dina YouTube para YouTuber aya Kang Gonjales aya Kang Akoh aya Acep Cahya Putra alias ACP nah semuanya gawe bareng sarang kemar kencana wedding oke gawe bareng sarang Miko Foto aya Om Suyud alhamdulillah dina danget ieu tiasa sasarengan kanggo ngabagiakeun panganten sakali Kang Andi sareng Neng Sinta bade ka mana meni kucugur dukut wae meni boki ningali duit aduh teteh aya syaratna di mana lamun panganten disawer sadayana nu aya di dieu bebas tiasa murus sawer ngan aya dua hal nu teu kenging pipiluun murus sawer saha wae cenah mangno bising aya kaum remaja putri atanapi ibu nu nganggo sanggul wayahna teu kenging pipiluun murus sawer naon sababna seueur kajadian jeung pangalaman di mana duit jeung permen diawurkeun kabita ku duit kabita ku permen duit jeung permen digabruk poho tanya sanggulna ngagorolong deui anu kadua saha tah sapertos ieu teteh wayahna si teteh si aa si nenek si kakek nu ngais murang kalih balita teu kenging nyaketan anu murus sawer naon sababna bising duit jeung permen diawurkeun jeung recok parebut duit poho budak anu dialungkeun wayahna nya siap sumohon mangga ke nya sate acan disawin ulah wara dijajankeun nya canak heula ka bumi supados mangfaat nya supados barokah ieu mah pangalaman di mana menang duit sawer canak heula ka bumi tos dugi ka bumi bungkus ku lawon bodas disemprot ku lisa seungit upami bade bobo simpen dina handapeun bantal upami bade angkatan canak dina dompet atanapi dina saku entong dibelikeun insyaallah salawasna boga we duit parantos siap Bu Haji siap mana sami Bu aya nu beureuman ku tarompet ku suling wae sumun cobian C sakumaha ada dasar CA siapnya dangukeun kasep geulis ieu mah sakadar hariring dangdingna paintennya mangga cing ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Allah nu Rahman Rahim mugi ngahibaran bagja
ka abdi sadaya ka abdi sadaya. Bismillah awal kalimat dengan syukur ke Maha Suci anu maneh kelaksana hidup sakali ngarangkep jadi sarimbi bandungan pang jurung laku dikawit ayeuna pisan lalakon hidup teh Robi nyening gelar caroge istri nyening gelar caroge istri modalna iman jeung takwa jeung Islam pasrah sumerah Islam dumuk dina hate Islam dina tingkah pola mun eta jadi ageman insyaallah mulus balus amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan sakedap bade naroskeun heula sawerna bade ti mamahna ti apa heula atanapi timang no heula timang no heula siap mun timang no heula sakedap ye bade tumaros sumuhun ye artos sabaraha sabaraha dek suara apa sini sayang 2000 arti cicing kumah nunanya we ulah sok ieu sakedap ade ini uang berapa 2000 sini sayang pinter budak jajan sing sebeutnya spek jajankeun tah duit 2000 sasebeutna mun teu main minta indung maneh ade naroskeun deui ini uang berapa 2000 pinter nah iya ningkat deh kanu iya ya arto sabaraha 5000 Kang Ilham tadi pangtarikna Kang Ilham pangtarikna bade tumaros deh ya arto sabaraha si teteh karunya iya sabaraha muni tararik iya sabaraha iya sabaraha lain normal panonanya berarti sarehat sadayana hatur nun berarti sehat bu naroskeun Mang Loba naroskeun ibu bapak urang saberkeun maka wur awur diawur ku permen wur awur ku duit ranaki masih bararaja ranaki masih baraloya awur diawur ku permen awur diawur ku duit ranaki hidup masih bararaja ku permen awur ku duit ranaki masing bararaga ranaki masih baraloya aduh ya lo kena saya direbut sok aya kene awur ku permen
Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Atos mun disingkap-singkap si Ade. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Aduh. Dangukeun anu kenging artos mugi sing manfaatnya, sing manfaat sumuhun kulan. Oh, ayat artos anu nganggo nomornya di nomoran. Di nomoran mangga insyaallah pinten eta aya muhun raras. Ya Allah, mangga ngadeg. Mangga pager ayu, pager bagus, terima kasih. Silahkan kembali ke alamnya masing-masing ya. Silahkan kembali. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Pangana punten bilih kapoto ku si Om. Mohon. Palih ditu geulis. Tah, Neng diseungeut tanya diseungeut harupatna dangukeun. Harupat teh anu gampil potong cenah nya. Tah dikitukeun. Dangukeun. Rumah tangga saur mang oge beda jeung ngawayang maka cida ramena lamun loba perangna, tapi lamun rumah tangga maka cida abona nya. Neng harus bisa menyulut semangat suaminya, harus bisa menyulut semangat suami sing semangat si ate hiji ibadah, dua ngarap pigi payahnya da berusaha dan beribadah. Cobian diseungeut Neng singa gedur semangatna si Aa ngan kade ulah sok nyulut pi carioseun pi omongannya. Di mana lamun si Aa nuju amak-amakan cing ku Neng kedah tiasa diniiskeun. Cing cobian lebetkeun Aa kana liangna. Ih geuningan geus apal urang sakereuneu mah kana liang mah. Ya Allah Robi Aa upami tos lebet teh ulah diantep sabdu ka asupkeun kaluarkeun asupkeun kaluar sobi kaluhur kahanapkeun. Cabut cabut tinggal baseuh tungtungna baseuh tah Aa engke lamun salak colok can baseuhna mah tong wara dicabut nya. Da kitu ai pamaget mah sok sifat kita sarupateun ulah disorang ku hidup kuduaan dipotongkeun mangga bilih baseuh bising panas dipotongkeun kuduaan sok mangga Neng kudu panangan Aa oge ku panangan cepengan. Nah sok sing dugikeun ka parat. Nah dangukeun geulis ieu teh Aa Neng, ieu teh disebatna popotongan. Bising Neng baheula sateuacan acan panggih jeung Aan di kantos boga kabogoh. Jujur, kantos ulah diinget-inget geulisnya. Eta teh disebatna popotongan. Naon sababna ayeuna mah urang tos kagungan saroge nya piceun sing jauhnya tah. Aa jujur, sateuacanna sareng Neng kantos boga kabogoh. Tos putus. Atos muhun ulah diinget-inget ya nya. Bikeun ka batur urang ayeuna tos kagungan bojo. Siap dipiceun? Siap hiji dua tilu lung nah direretkeun penasaran. Ya Allah tenan naon eta mah simbulnya mangga anu salajengna aya nu kedah ditincak aya nog aya lekan ku sim kuring ibu nog nama ulahnya kahiji supados teh halal anjeun kaduana supados teh janten madorot daripada ditincak mending keneh diceploknya bunya atanapi di dadar langkung raos rares. Mangga simpen ieu mah ieu we lah teu sawiosnya punya ieu mah nya moal janten madorot. Sapatuna dibuka nu katuhu siap Nengna rada payun geulis panangan nyepengan kana pundak Neng tah gitu siap upami dietang dalam hitungan ketiga siap untuk diinjak sampai pecahnya. Siap ancang-ancang hiji siap cekap dugi ka 3 cekap bilih hoyong dugi ka 100 alami teuing. Siap hiji ancang-ancang 2 siap 2,5 heula can meni geus teu kuat ya Allah meni geus ngaleper ieu pandangan lagi. Siap hiji 2 3 cep didinya sampean anak Neng ngawitan gumati ka coroge mangga deku payunen caroge punten sanes ngarendahkeun derajat kaum istri tapi hiji istri anu gumati kanu janten caroge teh pangeran di dunia. Cepengan mana jempolna Neng jempol si Aa ta jempol sampean dangukeun geulis cek mama cek uwa cek bibi cenah lamun salaki urang gede jempolna sok gede tanagana gede kacintana gede usahana gede kadedehna gede tuana gede amakna gede naon ibu sok gede pokona malah seur dah eta gede kacintana diwasu geulis sok mangga dah
Aduh, meni buluan kieu, meni ageng-ageng teuing cenah jempol teh. Meni matak eungap cenah mah jempol. Tos neng di kumaha atos dielap singgaring gelis. Dielap singgaring mangga. Kadi nyepengan kana pundak supadoanan teu ieu nya. Alhamdulillah tos lebetkeun deui kana sapatuna keheula tang waraguga. Cepengan panangan bojo duanana. Cepengan diangkat ku oh istriku sudah bisa berdiri ternyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ieu anu pamungkas bade tumaros ibu aya di dieu naon jenenganna ieu? Kendi reres ibu kendi. Ieu om di ditu kendi om. Mohon ibu naon? Kendi reres neng. Cepengan anu ngaburayotna mana neng? Apal si neng ngaburayotna dihandap cenah. Ai huluna mana neng huluna? Huluna mana huluna? Tah apal hulu cepengan tong asa-asa gelis dangukeun di mana engke neng nyepeng aya nu huluan aya nu ngaburayotan cek ibu cek uwa cek teteh ieu teh jenenganana naon tadi? Naon neng? Kendi. Naon aya nu ngaburayotan aya huluan naon neng? Kendi. Apal. Siap. Neng dihandap, neng di dua nana pandanganna dihandap, di luhur cepengan. Tah, sing ayun-ayun kaluhur jeung kahandap rumah tangga sing bisa silih ayunkeun ka dedeh, silih ayunkeun ka cinta, silih ayunkeun ka herman. Nya, siap. Ayun-ayun sok sing raoseun Neng ngarasia langkung raoseun dikitek-kitek bujurna. Jangan goyang digoyang digoyang goyang digoyang goyang. Tos siap. Cek urang Jakarta kita pecahkan bersama apabila kita mempunyai masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi tidak ada. Siap urang pecahkan sasarengan sing dugikeun ka peupeus masalah nanya. Sok siap. Hiji angkat ka luhur. Dua kahanap digitek-gitek. Siap angkat teh ka luhur. Siap bebates hiji dua tilu. Alhamdulillah aya keneh geningan om sesana cepengan ku neng cepengan lihat ada kamera punten di dieu sagigireun neng pali dieu acungkeun ka luhur kana kamera neng acungkeun ka luhur. Hello rupanya punya Kang Ani sebesar ini. atos mah panganten sakali panginten Teh Rani pada di gentos heula tapi pada di foto heula sementawis dua opat ma atos genep ma atos sementawis season foto berdua panganten sakali mangga hatur beut kanggo salajengna painten ti kembar kencana wedding disarengan ti reng-rengan ACP Production sepuhan Kubunana Acep Cahaya Putra alias ACP pinten oge disarengan ku Kang Ako ku Kang Gonzales oge artis aya artis anu parantos terkenal sumuhun sa Indonesia insyaallah mudah-mudahan meningkat ke go internasional Dika Bentang anu juara kahiji di DMD MMC TV. Alhamdulillah sarengan oge Teh Epi sareng Teh Eva.